jabing lafaz al-kimata'aka wa alayya dhamanuhu nibakeun sira ing barang-barang sira lan iku tetep ing atase ingsun utawi nanggung ing mata' aw ala nidhaminun atawa ing atase satuhuna ingsun dominun iku kang nanggung domina maka katempuhan ya si wong walau yaqtasara lan lamun ngaringkes ya si wong ala alki ingat salah pada alki fala dhamana ala al-madhhabi munggu madhab wa illa ma yamanu mu'tamisun lananging basine nanggung sapa wong kang nyupili khaufi gorkim nuwarding kakeram walam yakhtasunaf'un lan oranana narima tangtu naf'ul ilqa'i apa mangpate ilqa bil mulki kalawan kang nibak walau ada hajarum menjenikin lan lamun babalik apa batu menjeniyak bandring waqatala magamadaini hajar ahada arumati salah saji pirang-pirang kang ngabalang ing hajar hudirokistu maka den sia-sia opo dungdumane ya ahad sapara dungdumane wa ala akilatil baqina al-baqi lan ikut tetep ing atase asobah kang kari kabeh utawi kang karini ogorohu matawa ing liyane ya rumat kabeh walam yaqsiduhu lan lewaran jaya rumat kabeh ing gawe pakhotaun maka iku kaluluputan aw qasaduhu atawa nejaya rumat kabehu inggaer fa'amdun maka iku maha-maha bila sohin dalam monggo kala sohin golabatil isobatu lamun ngalindi opo al isobatu isobah opo al isobatu isobah ngenai Setajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah ka ahli-ahli majlis anu parantos mulih ka jati mulang ka asal nu urang ge moal kembang boa deui bakal nyusul seperti araranjeun ngan mudah-mudahan nu diheulakeun nu karolo. Aduh, satu kolot teh ekstrim bener sih. Tapi pibuktiana nama sana jangan didoa-doakeun ge geletek nu ngora deui nu ngora deui. Janu kolot mah teu kudu didoakeun ge ngagoler sorang. Hiji kanggo almarhum Haji Ibrahim bin Haji Rahi Bunda. Kedua sesepuh di kampung Cilongo kamari maut Haji Yusa bin Haji Yuna Hajah Yuna. Kemudian Ustad Obang Ahmad Sobari kampung Nambo imah nuju Tedaman. Kemudian kanggo kitu ahli majlis di dieu nuju Tedamang urang dumpit dirawat di rumah sakit yakni Haji Jaromurta bin Hajah Mursia. Kemudian Haji alias bin Hajah Asminah Hajah Asi Aisyah binti Saki.
Kemudian gitu haul na ieu mah Hajah Icih binti Hajah Thayyib. Terakhir di keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husein. Bukti damang mudah-mudahan dienggalkeun damang dipasihan kasobaran ku Gusti Allah. Mudah-mudahan dijadikan kifarat keur anjeunna nu teu damang. Oge nu mulih ka jati mulang ka asal, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Mawa iman Islam tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanna bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritankeun tentang diat. Nusa kali deui di negara urang mah ieu teu kalaku. Urayan Al-Qur'an nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi, diterjemahkeun ku para mujtahid, dikitabkeun berbagai mazhab, ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskeun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka qaid horeng satungtung urang Islamna teu cinta dunia. Satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat. Satungtung urang Islamna ieu bener-bener ngagungkeun ka agamana. Kakarak ya'lu wa la yu'la. Jadi berarti lamun urang Islamna cinta dunia nu ku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia. Mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cek Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalid jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir cek Kangjeng Nabi kuari. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nembrah cinta dunia kabehan. Ku cinta-cinta na haram ge ditabrak. Ngeridit bunga bang. Ieu mah ngomong bae sanajan terus bae ngeriditna. Sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bank. Ngan ieu mah keur carita agama mah terus bae moal eureun-eureun. Deuk dipake deuk henteu. Ja aya hitung-hitunganna ieu ke di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaekna. Lantaran kajurung ku hawa nafsu. Dititah urang ulah migur mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, urang terus bae. Jeung kafir, jeung musyrik, jeung munafik, jeung nu tara salat, urang campur gaul, malah jadi bos urang. Iyalah agama ipis nomor katilu. Ketika geus teu ngajungjung ka agama sorangan, syiar-syiar agama geus dileungitkeun. Tanda-tanda keagamaanana geus dilejapkeun.
kaliru antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda geus dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi bakal mundur nu tilu eta geus araya kabeh mantak pantes lamun Palestina digempur terus ulah nyalahkeun kasasa sebab orang Palestina nurutkeun cek orang Palestina kamari datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agama disiksa ku Allah melalui peperangan carita hakikat zahir ramatu terus bae berjuang terus di Mesir atuh kitu keneh terus di Syria atuh kitu keneh ya di Indonesia ge teu jauh mantap alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar presiden anyar mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngondel percis kos Megawati dek jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot jadi geus jelas kula mah geus ngomong ka nu di imah ge sacenah nu di imah ulah loba omong sia lah di imah we pokona mah sok aya nyaho bae asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi geus teh kitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang geus teh keluar-luar jelema ibadah baik ke Allah saja ke sok aya nyobe sia mah moal dibere jauh sebab sia mah kaditu dek minta impo bae teu bareres mau bae dek minta maca sholawat zikir impo malu minimal gede hutang datang cek manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana bae nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu atuh kula bingung kan jadi kos kitu atuh terus we di pikiran kunaon jadi kos kitu tetep nu menang mah itu ngan milih ulah kaditu ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba maca isyarahna seperti itu nya kos gitulah ke iraha-iraha tetap dibejakeun ngan kuari mah haneut keneh moal wakadewe kege karasa ku urang kabehan ja pamimpin urang nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kanu eta sanajan nu menang mah nu itu jadi aya keneh malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah masih di Kabupaten Tangerang kene ngan ti loka panggijeng jelema saha cenah kieu jurig meureun teh mah sia mah kadinya bae amang batur jurig meureun sarua isyarahna kos kitu kene tapi per detik ieu ge masih kene aya nu mere-mere isyarah teh berarti aya kompromi khusus wallahu alam kahareupna mah tah kos gitulah sabenerna nu asli nama kos kitu mentak tarik teuing teu kula
lemah teh henteu sebab naon ari nu menang nangis di bejaan ku konde eta tamu ge loba atuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun ka belah dieuna kos kitu ngan milih macana ulah kadinya aya lawan beureun wallahu a'lam lumantak para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep teu milih kanu menang sanajan geus nyarahun bakal eleh Habib Lutfi kurang kumaha Habib Ja'far kurang kumaha Habib Salim di Arif geus nyahoun kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panitah antak nun teu milih teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doang geus nu kuarima sing loba istighfar urang kabehan sakitu bae geus jak kabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa geus urang nolkeun deui urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin Indonesia mudah-mudahan aman ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui tinggal urang nungguan kumaha kahari teh ieu mah carita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi unggul di jero hate minimal urang sanggeus nanyaho ulah ngaganggu ka batur lantaran sanajan di dunia henteu diadili jauh pengadilan dunia anu beres urang nyaksian jaksa sakitu saremna horeng disatukan nama butuheun duit satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna hakim jeung jaksa ngan bajuna doang hararideung jeung bareureug orenganan hatena mah geuneuk maleukmut dek mutus hukum kumaha mantak peradilan dunia mah sakikieuna bae tinggal engke di akhirat hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur kabedaanna batur mah digeceburkeun ka neraka nya mah diiris-iris ku hinis panai diiris ku hinis mah angel nyerina cekna ieu dijeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat ieu meunang hinisna ge ti pasir gadung cekna hinis aduh udah eta bakalna jaksa advokat hakim beda siksaanana jeung nu sejen mah gejebur dikulub di neraka jahanam nyana mah diiris mik lain make seukeut lain make peso seukeut tapi make hinis ajun hinisan geus wet ditendeunan jeruk yang ti mana meureun jeruk mepisna ieu mah hukum picis ngaranna nu kieu mah aya ke carita hadis Kangjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis Allah alam ke di akhiratna ieu mah sakadar caritaan kos itu percaya urang mah ja ieu nu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi jaksa hakim advokat anu teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke ku urang di akhirat insyaallah kan sangkilan jadi kiai gerarisi kumaha risina lantaran geus loba pagedrug jeung keputusan negara tolak tilu tetep bae di negara jadi hiji kiai mimi lu kuari loba
tapi kukula kadang kene loba kene kiai salap mah tetep tilu bae aya nu disogok make jeruk hasem entah cara tilu bae barang jeruk amis bener jadi hiji sial teh kiai iya tilu wae bain bro ieu kuari geus beraja lelah kan anu mutuskeun hiji mantep kula lamun aya nu datang geus tilu acan-acan kiai anu mah hiji tuturkan kiai anu kusia ayo engke di akhirat ngadu jeung aing waduh cenah kiai kos bapak kolot sampai kapangan loba omong soe geus ku aing bisa bodoh maksudnya dek milu ke aturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodoh kula-kula atuh nyana-nyana ngan kan geus teu satu suara baik atuh rek kumaha ge keja aya hitung-hitunganana ieu di akhirat ieu manusieun ka Allah bae nusieun ka Allah tuh tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal tilu talak tilu dijadikeun hiji rumah tanggana teh beres maju ku majuna tapi ribut bae kareng kosong mah tatanggana nya ribut deui keribut deui ketepuguh dagang lagi ke hancur dan lain sebagainya anu dikenakan penyakit nu model nah iya tilu dijadikan hiji nyala terus bae rumah tangga tapi disiksa sebab hateletik namanya nagenya ieu tiba heula ge jatilu teh tilu ngan ieu mah meureunanan ku kemanusiaan bae manusiawi karunya ku anak karunya ku nanya hiji bogoh deui lah geus bae anu ngameunangkeun ujung-ujungna sulit diceritakan nuk datang ka kula bagian nu gering cek dokter jas sehat tapi jelema na gering terus tapi kan teu bisa reujeng jeung pemajikan naon hatina ditanya kula ku pemajikanna ieu kumaha reujengna kieu bae cek di tanggal Ambon naon eta bukan siang ajeuna di ditu kumaha nyaho we pokona banget terus kenapa eta naon artina kieu kituan nih walau gol Zaid Umar Bakar dadap kolin naik perahu atau naik kapal kemudian ceki Zaid kaki Umar teh Umar mana barang-barang sia mana iya jeung ieu geus aditu kalautkeun piceun meureun rada oleng ieu si kapal teh ala kadar oleng encan banget olengna ceki Zaid Umar geus kalautkeun demi kemaslahatan kabehan ieu barang aing tanggung jawab aing kumaha tah lamun geus kitu lauqala lamun ki Zaid ngomong kaki Umar alqimataka balangkeun barang-barang anjeun geura ka laut walaya domanu tanggung jawab aing sabaraha duiteun ku aing sia dibayar ku aing nu penting ieu balangkeun ka laut tah eta teh Ki Zaid ngomong kos kitu ketika datang ka darat domina katembuhan wajib bayar bahasana walaya domanu atau alani dominun sarua bae pokona mah balangkeun ku sia barang sia ka laut tanggung jawab aing ke di darat ku aing sia diganti Zaid katempuhan wajib ngaganti tapi lamun kieu doang mah bahasan lah teh mar mana barang sia oh balangkeun mar balangkeun ngan saku teh alki doang henteu nyebutkeun balangkeun barang sia mar henteu Umar aya geura balangkeun ngan sakitu doang alki doang henteu make alki mataka tah eta kos kitu mah cenah henteu wajib katempuhan Ki Zaid teh sebab ngan sakadar bahasa alki doang teu jelas naon nu dibalangkeun teh naon ini dibalangkeun teh apa barang nyana apa barang batur apa diri manehanana atawa naon jadi teu jelas Umar aya geura balangkeun mungkin pulpen balangkeun mah tuh nu mantak lamun bahasana ngan sakadar alki doang nah ieu teu wajib katempuhan Ki Zaid
wa inna mayad manu multamisun li kopi gorpin gorokin numantak ngananggung yane ketempuan multamis anu nita li kopi gorokin lantaran kernasien kakerem walam yaktasona polil qabil mulki tetantung kamangpaatan malangkeun kanu malangkeun nu mantak tetep bae wajib katempuan aya hiji manjanik teh bentukna okos kitu jepretan mun gede aya jepretan mah manjanik nengen leutik ku sorangan tah budak angon tah mah latihan perang ngajepret buah tatangga jadi itu mah latihan perang ngan buah tetangga korban Kanjeng Nabi Daud itu hebat punya jepretan teh nah iya jepretan ngajepret eta kan tetep bae kudu diincer heula eta jepretan leutik jepretan gede ditangtungkeun kemudian atuh ieu gede karetna wadahna gede tak eta teh ditarikna kan henteu bisa ku sorangan aya gede mah lantaran ieu mah perang mungkin bae nu dijepretkeunana batu mungkin bae atuh ieu teh bom antu ngaranna ge alat manual ieu mah kuali geus moal kapake mau perang kos kitu atuh geus kali ini perang make jepretan kos kitu pikir cerita teori-teori zahir tapi kapan ari ahli Allah malain kitu urang menyatakan ahli Allah waktu lain deui lantaran di dunia perkumpulan wali teh di Lubnan Libanon Israel berarti Palestina lamun di Mesir eta teh perkumpulan wali Ashaib lamun di Syria perkumpulan wali Nujaba kapan aya negara perkumpulanana Nujaba Eropa Ashaib eta teh negara-negara mana perkumpulanana ketika endeu ka Lubnan ka gunung Lubnan eta teh singgah heula di Syria para Nujaba di Mesir para Ashaib di Yaman para dan lain-lain sebagainya ya tak eta singgah heula ke kakarak geus di waktu nu ditangtukeun berangkatlah ke gunung Lubnan di dinya manehanana naon nu dibicarakeun ku para aulia-aulia Allah apakah nya geus aya izin ti Gusti Allah ngabantu perang apakah encan aya dalam rangka ngabantuna kudu kumaha inya nama selalu komunikasi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala urang mau nyaritakeun dunia kewalian kos kitu besi ente daftar hayu ke dibere ku naon karangga kartu nama nah ieu kartu nama kewalian tah sia dibere ngan engke lapor ka mana ka Usada Insani edan ieu mah budak ya, jadi dunia kewalian teh kos kitu geus perkumpulanana di Gunung Lubnan engke di negara-negara teh paranti perkumpulan Nujaba di Syria Ashaib di Mesir Eropa di Yaman terus lain dukumanta ku urang osok dia hadiahan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya Rijalal Ghaib assalamualaikum ya Nuqaba assalamualaikum Nujaba ya Eropa Ashaib eta kemudian Abdal Autad eta ngabogaan tempat di negara tertentu nah gitulah warige lamun kurang dicaritakeun perang Palestina teh modern senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban nu luar biasa di Israel ge sarua bae encan anu salalatres jeung nu araredan tapi engke dibuktikeunana mah ku Gusti Allah terakhir Mahdi jadi urang kuari carita segala khalifah carita segala kitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi iraha engke kapan Mekah dilegaan Madinah dilegaan tidinya bakalna engke aya jelema antara maqam baina rukni wal maqam nyana salat bae dinya teu eureun-eureun salat bae Allahu akbar Allahu akbar asal salam Allahu akbar
cirina geus dibejaan hiji irungna mancung kadua buukna kos Kangjeng Nabi turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah dimahdikeun ku Kangjeng Nabi ieu nang aya hunungan di dieu di pipina teh jadi moal keliru geus dibejaan tanda-tandana beusi di lemur ente aya nu hunungan ieu Mahdi gantung ya gah Mahdi ke make bajuna dua lapis abaya teh baju gubah cuman belah hareup nu hiji jerona putih nu hiji di luarna hijau gagah kemudian make udang-udang sageus udang-udang make kurung ka dieu make tilu sorbana ieu ge nu di lembur sok make tilu teh eta mah di eta sehingga ada mah di eta jadi geus dibejaan ku Kangjeng Nabi melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi nu sok macaan hadis mah mentak engke henteu kaget, henteu aneh, henteu keliru jaga si bejaan ku Kangjeng Nabi salat be Allahu Akbar. Teu mailu ka sasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat sementara di negara-negara geus kacau. Di mimitian ku Syria kacau na luar biasa. Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama mulai ka dieu ka ASEAN ya mulai tuh Cikupa etalah Indonesia terus kaca mantak pemimpinna moal nu baragus nu garoreng anu loyal terhadap Amerika geus dikitukeun bae urang satu sisi hayang memperjuangkeun satu sisi ingat ka hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun teu acak-acakan yang mal turun-turun atau Mahdi teh mantak satu sisi orang menggebu hayang memperjuangkan satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah engke bakal didominasi di Indonesia khususnya umumna di dunia ku kafir dominasina kumaha satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja urang inget beka omongan nini urang baheula siage mah hiji masih di gareja ceknya na hiji masih di gareja ira eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud eta ngomong kos lalagaan ku ari tahu baruleud masyaallah karim ngomong asal lalagaan dia saja nya mah tahu buleud ya Allah di pasar Kemis tahu buleud mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut diperhatikeun eta si naon nu baruleud Ente bayar lu tadi nam barang di telengket-telengket teh nan coba beli. Keur mah lapar meureun. Tahu. Bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula masyaallah. Ieu emak kolot baheula ngomong teu salah. Ira eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud. Ja ieu. Berarti tukang tahu bolon ya. Bulan bebeneran eta emak Gusti Allah Karim aju naon deui mak engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakaianana ku ari pisan mana deui naon deui mak di mana-mana sawah pelakna pelak listrik wanya mah sawah dipelakan ieu engke mah nu melak pare listrik ya heueuh ku ari wetan sawetan listrik malulu kulon sakulon listrik malulu atuh di pelakan sawah kumaha aja imah malulu nek di pelakan pare kumaha aja moal bisa beak bener engke mah jelema dagang ge dagang imah mah dagang imah sih kumaha mah di papanggol loba omong teh mah ada dagang imah bae jelema orang lembur ge dagang imah aju urang meuli imah ge babari janu dagang na loba hayang gonta-ganti imah bisa nya mah engke mah kos kitu tadi akhir tah lamun geus kos kitu bakalna mulai gereja masjid gereja masjid gereja masjid kuari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah kepemimpinan nu ieu mudah-mudahan ulah terjadi lamun dibukakeun jejerona mantak muringkak bulu mantak para kiai, para habaib, nurada di berenya ngan tetap ngadoa jeung mulai pertahanan. Tapi wallahu a'lam. Jabonganna
Oscar itu ngan sia aku mau ngomong tuh yang ngaji osok ngaji tapi pan tuh nanya hanya kepentingan kurang enten dulu Kiai anu Habib anu Kiai anu Habib anu kok bangun menggebu amat ayah naon sih ente kitu kunaon mentak ge silaka moal waka dibejakeun jeroana nah heula kuari keur meujeuhna kumaha pertahanan ieu endek mengarah ka omongan emak kolot aduh kumaha lamun aya pembatasan cara di Yordan cara di Mesir cara di Syria pembatasan tentang agama karena mayoritas atuh otomatis kan marudah hudang urang aya pembatasan di agama urang tetap hudang kajen kumaha ge sementara itu kan Amerika otomatis ngadu ribut kan wae ribut kalut gede dunia engke bakal engke memeh Mahdi jadi raja lah Amerika teh di mana-mana teh adidaya adikuasa geus pokona mah kabeh ge di bawah pimpinan nyana kabeh wabeh diangkut ke Amerika urang mun nyaritakeun tentang hasil bumi Indonesia ge pohara di Indonesia teh mun hayang nyaho mah pohara nya sakayana kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200 triliun 1.200 triliun salah tahun 1.200 triliun coba eta mun dipake meuli baso 1.200 triliun sadaun di telit lalagaan Indonesia teh emang kumaha gitu jadi mantek engap ge urang engap napas beul lamun dipake ngabangun bangsa Masya Allah Karim encan ya sababaraha dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho kekayaan dunia urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang harapan tinggal harapan kandas geus ditulis ti Gusti Allah titis tulis seperti itu kajeun geus jaka dituna ge emang ma min zamanin illa ba'dahu sarrun ba'dahu ngan tetep urang ulah tinggal ai berjuang mah terus bae sanajan sarrun ge kawajiban urang mah memperjuangkeun menang jeung elehna mah lain urusan urang Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang modal kuari ngaji bae dik diparakedekeun teu pokona mah teh kredit haram bunga bank haram deuk diparakedekeun teu mabok haram zina haram deuk diparakedekeun teu engke ge atuh aya hitung-hitunganna ieu di akhirat sakitu bae geus hese-hese nah ieu carita kalut nah ieu bakal nangke di Indonesia kalut di Thailand kalut Malaysia kalut kabeh dunia kalut teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh menta ke negara Arab kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing itulah caritaan Kangjeng Nabi geus dicaritakeun lantak ulah aneh nah di dinya kedutaan Arab datang ke pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu nu boga duit nu teu boga duit kan teu bisa nu teu boga duit teu bisa jualin eueuh harta eueuh di dieu heurit ya otomatis ngalawana tembak ya berangkatlah ke Saudi Arabia caricing lah di ditu karena hotel geus pararino ya otomatis di dijabis di sekitarna karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi mana ieu Mahdi Mahdi masih di Madinah keneh ke di Madinah berangkatlah ke Mekah keur ditaruguan mulai muncul ke salat bae lantaran tanda-tanda Mahdi geus dijelaskeun dina hadis engke aya seseorang titurunan Tamimi nyaritakeun hadza Mahdi nyanain mau henteu kula lain Mahdi antamani la teu daekeun ngaku kabeh ku kabehan ulama-ulama dunia daratang kabeh kadinya nyaritakeun negaskeun bahwa ieu Mahdi disumpah
kakarak nyana jebut naam ana mahdi kabeh bi'at jelema ayo bayuna bi'at wa huwa karyun padahal nyana nama tetep embung bae kitu ahli Allah kuari macan puguh can karu geus ngaku mahdi tanda-tandana ge can karuhan mahdi nyaho lain geus mahdi deui masyaallah iyalah bakal jadi khalifah teh kos kitu tam mahdi mulai berangkat pertamanya na ka Syria sebab Syria kacauna luar biasa cuman memehna nya na ka Aqsa heula ke Kangjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa jadi cek na Kang cek Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah sebab subuh datangna turunna subuh tegedam ya Nabi Allah maju kita jadi imam cek Kangjeng Nabi Isa ente likarabati hadhil ummah kulluhum umarau kumulyana i umat Kangjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umaro artinya sahabat pemimpin silahkan ba'dukum li ba'din bahasa Kangjeng Nabi Isa maka menceritakan ku Kangjeng Nabi maka tampillah Imam Mahdi jadi imam Kangjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat eta kitu bakal Mahdi teh mantak besi engke aya di curug nu ka ku Mahdi pencet si ada kayak ayah si Mahdi dipencet ku sia disedekeun aing cerita ku Kiai Uci teh blon teh budak orang Mahdi tukang lauk bandeng tah mah nah si ade Mahdi asli tau kos gitu jadi kalau teh lamun mentak urang satu sisi terus bae berjuang di sisi lain urang geus nyaho informasi ti afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi berjuang mah terus ulah eureun terus bae engke masjid di Beleuman setelah ayat satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu musola satu gereja terus masjid dibongkaran dibeli ketika orang terus berontak Amerika kan dajjal teh terus guys ternyata resa terus gitulah dimulaian seperti itu satu sisi orang ngeri satu sisi udah kumaha deja Kangjeng Nabi geus kos itu nyaritaan kudu kumaha tuh Kangjeng Nabi terus bae zahirina alal haq ente maot jadi syahid ulah sieun geus mentak memeh perang kuari ganti ngaran Muhammad Syahid perang teu di akhirat ka neraka aduh jorek asepan ke woi si syahid ka neraka manya syahid ka neraka orang ngaranna doang jaba baturan masih Predi kadinya main cimplong ya sekelumit tentang Mahdi sekelumit tentang kejadian mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir dina syarah Bukhari kadang-kadang orang jadi sedih kadang-kadang orang jadi semangat kadang-kadang orang jadi frustasi aing geus moal dagang lah dek naon tuh sararieun sakieu teh pamajikan kumaha nya ba teu penting mah nang karak sapos itu enggak biayaan bu nah iyalah di akhir zaman jadi urang ulah kaget ulah sieun Palestina moal eureun perangna Mesir terus gontok-gontokanana Syria terus bahkan bakal ditambah Yaman bakal ditambah Yordania bakal ditambah Maroko Turki dan terus ka dieu ka urang ketika pemimpin terpilih nanti pemimpin anu teu berbau agama diunggal negara kitu bae urang lamun nyaritakeun Mesir waduh pabelit jasa urang mun nyaritakeun Syria ku ari pabelit lantaran naon lantaran Amerika geus nyusup ka jero ka tubuh kepemerintahan Syria iyalah nu kudu jadi lantaran di ditu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelema Sunni padahal di jerona horenganan kaum inkari katipu kan masyarakat jadi ieu hese nebakna kuari teh hese nebakna mata kuari timbullah ISIS buatan Amerika urang hese nebak deui bae hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon gitu menghadapi Amerika Islam ge dibantai ieu si kumaha maksudna sedengkeun nya tujuanna teh deuk jadi khalifah hayang jadi khalifah ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah
kapan urang geus dicaritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang urang geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar ieu urang tawaf diurut Baitullah bae sarua bae di dinya Baitullah na eueuh tetep aja lain ka Baitullah ka Allah geus dicaritakeun pan kikituan anu kalut gede bakalna masyaallah kan untung nu karolot kunaon ge moal kebeli moal nyaho nya namanya kuku mah komo nu geus bengek mah nya kolotnya bengek tah ieu keur carita alat manual manjani alat perang ieu teh model kitu bandring jepretan tek ditangtungkeun ka dieu make karet di dieuna aya kulit ditarik mungkin kulimaan atau ku 10-an di dieu diteuneun batu tarik blue datang kan mungkin batu mungkin bom tuh ieu mah keur carita zaman baheula kuari mah kapan bisa 2 kilometer tembak sniper buatan Iran pergunakan ku orang Palestina di jelema keur nangtung bae kieu tembak cek goler di mana cenah ieu periksa ternyata sniper keur beujeuhna kikian goler deui wah pun goler di mana ieu janakan dek lulungan ge kaget sieun lalumpatan iyalah kos gitu dan lain sebagai dalam mun dicaritakeun mah kemutakhiran Amerika nu dibawa ku Israel atuh geus teu kudu dicaritakeun tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa iyalah naon kitu ngaranna keistimewaan orang Islam jeung loba nu aneh-aneh ngan engke ketika Mahdi berangkat kumaha bisa menang Jibril dihareup Mikail di tukang asal geus gade Jibril we urang geus tenang asal perasaan tenang Masya Allah bimugaddamitihi Jibril tupisakaihi Mikail tukang diharap malaikat Jibril di tukang malaikat Mikail berangkatnya nak wabeh para aulia Allah nu aya di Syria nu aya di Mesir geus perkumpulan nu Jaba Eropa Asoib Rijalul Gaib wabeh kumpul di Lubnan menyambut kedatangan Mahdi. Sagesta Mahdi datang, disambutlah ku para aulia Allah, beatlah para aulia Allah di dinya. Sal kenal leungeun Imam Mahdi beda tembak ngembul. Tanginaheuna cenah kadengeuna kan hate. Jantung tenang perasaan. Asal geus sasalaman jeung Imam Mahdi, geus pokona mah moal teu rak ditembak. Aduh. Masya Allah. Coba ku ari sasalaman jeung Haji Pendi. Ngodar di dinya. Ieu Mahdi mah. Masya Allah. Tah, hebatnya pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah dek dibere kemenangan seperti gitu. Ya otomatis gagah atuh. Hanya nyana nu ngabeakna para aulia-aulia Allah nu tadi. Anu aya di Gunung Lubnan, memang eta nu diparentah ku Gusti Allah. Para aqtab kutubul aulia, nujaba, Eropa Asoib dan lain sebagainya. Rijalul Gaib berangkat acak-acakan Syria. Artina orang kafirna maju kuari ka Israel digempur terus maju terus ka Mesir kitu kene kafir kucar kacir terus ke Eropa ka dia terus ke Australia terus dunia beak kabeh kafirna mulai khalifah nampak Mahdi geus anu menge kabar kafir biasa kadang aya kafir sinten enggak, diomeng ke mah diomeng. Hanya. Engkau anak apa di sini? Hanya. Kuarinya nang ngomeng urang, engke diomeng ku urang. Jakarta diomeng ku singkoh. Di kumaha coba ayo di kumaha deui. Geus kos kitu kaayana nyanggakeun ka Gusti Allah ngan tetep keur meujeuna alot kuari. Mata kurang mengansa kadar manusia anu lemah nu dhaif. Dia urusan politik jeung perekonomian mah urang mah teu kabita asal ulah diganggu agama bae. Kan sakitu urang mah. Yang politik urang mah jadi partai henteu di organisasi henteu.
dina di organisasi aja urang mah teu becus di partai dengan seukur hayang ngelolohanana duitna doang nya henteu rek ngabebener nagara itu keneh dan lain sebagainya. Tapi agama mentak cek Kangjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kanjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah kaula dina agama. Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina. Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama. Kanjeng Nabi teh geus kos kitu berarti indikator di indikasina geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama. Geus mun Kanjeng Nabi ngomong kitu ngadoa kitu eta tertanda kinaya di akhir deleukeun musibah-musibah agama. Bener bae. Geus teu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus eueuh khalifah mah kapan demokrasi asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Nagara geus teu make Al-Qur'an kecuali manusia-manusiana. Tinggal manusia nu dibabad. Antak di Palestina teh geus lain peperangan tah geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh. Dek geus. Nah, ieu geus kos kitu kaayaanana keur carita keganasanana tapi kan Kangjeng Nabi geus carita nu mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil. Moal turun mah di lamun teu acak-acakan kemah dibantu ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentak kuari teh urang lamun ningali para pi aulieun pi waliun hese. Pi waliun teh hese tetep aya ngan hese. Naon mata hese na hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh. Kedua pan wali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka pentung mondok tama lain deuk jadi wali sieun ka hansip. Itu mengasingkan diri karena lain dekat Allah. Yuk cerita piwalirna secara mata zahir hese, tapi Allah mah atuh mudah dek ngajadikeun wali seseorang di tengah-tengah kahirup pikuk rame nyana bisa kuat bete cinta dunia. Henteu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya. Tetep bae hiji Al-Qur'anul Karim. Nah, ieu mah manjanik alat manual. Di Asian batu ditarik ku sapuluhan ternyata meleset batuna lain ka hareup endahan ka luhur hajur ragag ka salah sahiji anu malangkeunana modar. Senjana bakat tuan teh beneran nih mah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi beneran meleset ditarik. Atau kumaha meureun geus Jibril kalur raga kana bluk kaki Umar podar ki Umar. Walau ada lamun babalik jarul manjanikin batu manjanik aiprak bakotala ahadar rumatihi ngabunuh ka salah sahiji anu malangkeun anu narik dayana ki Umar ande katana atuh dirokis tuhu ya hudiro dianggurkeun separona wa ala akilatil bakin al baki saparona deui ka akilah augero matawakeuna ka batur anu dik dihajar tangkal kayu atawa musuh tapi